Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya cakra anu parantos mararanco di payunun radona sewang-sewangan. Tepang deui sareng pidangan dongeng Sunda Duraduri dina judul Sikeling Jaka Sinangling. Hasil karya pun lancek Kang Iyat era gitu Kang Iyat. Anu teu sibeurek deui bara cakra urang doakeun kurang sadaya. Tiasa disebutkan anjeuna legend gitu tanya anu ngadamal naskah atutos welasan judul panginten atau nekatan rampi puluhan judul malihan mah teu sakedik hasil karya anjeuna tos didongengkeun ku Duraduri nya. Nah di antawisna ieu Sikeling Jaka Sinangling oge seueur dukeun kakiwari upami pasarandog sareng simkuring para penggemar dongeng Sunda sok naroskeun. Kang Dori cenah eta teh leres cenah kitu tanya naskahna teh naskah nu ayeuna muhun anu kapungkur mah saur Kang Yat oge tos teu aya kitu nya. Jalaran sawaktos Jakarta banjir kapungkur tahun sabaraha Kang Yatnya pan si Rawing teh naskah si Rawing teh difilmkeun kitu bara cakranya janten kacanak palid eta teh ya saantena lah minimal teu kacanak palid oge baseuh kitu tah kabaseuhan anu akhirna ya ucutan kitu bara cakra bubuhan anu ngaranna aya keneh nyaeta si Kang Iyat nya sahanteun atunya masih keneh apal manawi dina jejer dina guaran dongeng oge kekinian gitu beracakranya tak gitulah simkuring atau seberapa kali ngeningakeunnya atas pada senyang kolong tingkana waktu beracakra sumangga orang sami-sami Bandungan deui kumaha jucungna carios jangakeun geber braya. Sacara singkat harita ku si Kesi dicaritakeun ka Sunjana ti mimiti waktu manggihan si Rawing di luareun warung nepikeun ka dibawa asup ka jero imah ku si Rawing. Katingali Sunjana ngabandungan pinuh perhatian kana caritana Sukesi. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Sukesi mungkas caritanana. Tak jadi kitu kajadian teh Kang Jana. Anu matak mun Kesi nepikeun ka kudu mondok di imahna si Mawarung. Kang Jana mah tetep ulah rewakan nemongan diri Kang. Ngawaskeun jeung merhatikeun kajadian anu bakal lumangsung we Kang. Sabab mun Kesi geus bener urusan mah ya tangtu bakal datang nepungan Kang Jana deui. Ayeuna mah Kesi kudu aya di tempat anu tadi deui Kang. Bisi si Rawing curiga mun Kesi eueuh di tempat mah. Sabab bisa wae si Rawing nyelang ngaret ke tempat cicingna Kesi. Kumaha kaharti Kang Jana? Kaharti Kesi. Mudah-mudahan Mas Rawing bisa binasaku silinglung poksai. Jadi urang geus teu kudu make merdaya di si Rawing Kesi. Ari geus jelas mah binasaku anu jadi lawan. Kitu hari cek pamikiran akang mah Kesi. Tapi Kesi mah boga kayakinan si Rawing bakal mampu Kang. Mampu ngungkulan eta pendekar Gurun Gobi. Tahapan ajen pangarti ilmu si Rawing geus tepi kana puncakna Kang Jana. Jadi bisa dipasikeun si Rawing anu bakal unggul. Sok Kang Jana mah tetep di dieu we. Kesi ayeuna rek balik di ka tempat anu tadi Kang. Geus kitu mah harita Sukesi terus balik deui ka tempatna sedengkeun Sunjana tetap cicing di tempat panyumputanana. Sedengkeun anu keur tarung ijen jajaten beuki tambah narik kana perhatianana. Sabab linglung poksai pendekar Gurun Gobi anu geus sababaraha kalina rajang ka si Rawing tetela kacan aya panarajang anu keuna kana sasaran. Kituna teh lantaran jirim si Rawing lingasna keran teu bisa kaudag ku sabetan jeung sameran pedang dewa salju senjata andalanana linglung poksai. Da puguh si Rawing ngagunakeun ilmu pancering banyu.
Linglung Poksai pendekar Gurun Gobi nakerta nagala pisan jeung ngagunakeun jurus-jurus ampuh ilmu silat Gopi Pai. Tapi kecepatan gerakan si Rawing henteu beda ti angin we. Saukiuk. Wush. Curelat pros yuk. Wuk curelat pros. Calegedeg. Si Rawing geus aya di tukangan badan lawan. Linglung Poksai culang cileung leungiteun lawan. Apanan ieu kuring mah aya di tukangan yeuh kau Linglung. Linglung Poksai pendekar Gurun Gobi langsung ngabalikeun awakna. Bari ngahegak ngatur napasna, Linglung Poksai merhatikeun ka si Rawing bari tos nyarita. Hayya. Pesetan ha? Pertarungan macam apa ini Rawing? Kamu orang hanya bisa terus-terusan menghindar dari serangan Oe ha? Oe mau lihat ha? Oe mau lihat kemampuan kamu walau serangan pada lawan Rawing. Jangan hanya terus-terusan menghindar seperti ini Rawing. Oe pengen lihat kamu orang punya jurus silat apa Rawing ha? Tidak waktu bertarung seperti ini mah. Hayya. Alah. Apanan ari kangaranan tarung mah kumaha kemampuan masing-masing we atuh kok. Jadi maksud kau Linglung mah kuring kudu malas narajangnya. Maksudnya hayangnya kemampuan jurus ilmu silat kuring berenanya kok. Apanan ari hayang dibalas narajang manya rek di cumponan we pamen tadi dinya teh kok. Ya, jangan wanya komo lawi. Sekala buktikan ha. Buktikan kehebatan jurus-jurus ilmu silat kamu orang lawi. Hayya. Kita lanjutkan pertarungan ini Lawi. Kamu orang harus akui ya, ilmu silat Oe ya punya lebih hebat ha. Awas Lawi. Hiya. Linglung Poksai pendekar Gurun Gobi harita maju dina raja. Si Rawing nyumponan kana pamenta anu jadi lawana. Harita si Rawing ngarobah cara tarungna. Mun tadi mah ngan saukur jojorelatan nyingkahan pada rajang lawan tanpa malas narajang. Harita mah si Rawing ngabuktikeun kemampuan dirina. Datangna pada rajang lawan bangun anu henteu disingkahan ngan waktu sabatan pedang lawan meh kena kana sasaran si Rawing ngakilirkeun badana bari metakeun tenggelan leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan hawa panas kana leungeun katuh lawan. Sawuk hiuk kilek plos. Hiuk gas. Daligdeug. Linglung Poksai ngadaligdeug ka gigir. Dina kayaan meh bae pedang dewasa anu senjata andalanana lepas tina ceklan leungeun katuhuna. Linglung Poksai kageteun sabab tenggelan leungeun katuhu si Rawing ngandung kekuatan hawa panas. Samemeh Linglung Poksai bisa mansukeun kuda-kudana. Si Rawing geus nyusul tepus ku panarajang susulan. Tenggelan leungeun kenca si Rawing anu ngandung hawa tiis lantaran dieusi ku kekuatan ilmu pancering banyu keuna kana leungeun katuhu Linglung Poksai. Ngajadikeun pedangna lepas tina cekelanana. Sedengkeun tenggelan leungeun katuhu si Rawing anu ngandung hawa panas lantaran dieusi ku ilmu pancering geni harita ngahantem kana dada anu jadi lawan. Curelah deus celang hiuk cebrot deus. Hayya hayya peseta ka bola Lawi. Sakit panas Lawi ha. Linglung Poksai pendekar Gurun Gobi badan ngajengkang ngoleab ka tukang. Teu beda tilang layangan anu pagatalina we. Jengkang koleab kedebut kebru. Linglung Poksai rubuh ka bebengkang maring lemah. Tina sela-sela dua juru bibirna harita ngalai getih anu masih keneh haneut keneh. Nandakeun Linglung Poksai ngaranapan tatu di jero. Si Rawing nyokel gagang pedang dewa salju anu ngagoler ku inung sukuna. Trak trang pedang kalayang kaluhur kap ditewak lebah gagangna ku leungeun katuhuna si Rawing. Apanan ieu pedangna ieu
tinggalin kolinglung apanan bisa rek diteruskeun deui tarungna pedangna oge kudu digunakeun ieu teh apanan ieu teh pedangna kolinglung apanan si Rawi ngagerakeun leungeun katuhuna anu nyeklan gagang pedang Dewa Salju siut serubuh pedang teh nyuruh kalabah linglung poksai anu masih keneh rubuh ngababengkang siut plus pedang Dewa Salju amblas kana jero taneuh nepikeun ka semet gagangna ngan ukur geseh 2 cm tina beheungna linglung poksai pendekar Gurun Gobi anu harita rubuh ngababengkang dina luhur lemah kajadian anu mangsung sarta anu karanapan ku dirina dina waktu harita bener-bener meh teu bisa dipercaya ku kolinglung poksai pendekar Gurun Gobi ilmu silat si Rawing teh mangrupa ilmu silat anu geus tepi kana tataran ilmu silat pinunjul linglung poksai nyusutan getih anu ngalai tina sela-sela 2 juru bibirna bari sumengirnahan ka nyeri nyobaan ngoneal hudang lalaunan bari dina kayan masih keneh diuk ngajemprak harita linglung poksai ngahuleng bari ngarahuh dina jero hatena geus 2 kali manehna ngaranapan eleh jajaten nyata eleh jajaten ku si keling saterusna harita eleh jajaten deui ku si Rawing harita linglung poksai jadi ngarti jeung sadar kana kayaan tahapan ajen pangarti ilmu silat si Rawing anu tetela leuwih punjul tibatan ilmu silat anu kacangking ku dirina Sukesi anu merhatikeun kana eta kajadian harita ngomong sorangan dina jero hatena geus bisa ditebak eta si linglung poksai pendekar Gurun Gobi teh moal mampu ngungkulan ajen pangartina si Rawing merhatikeun kana ieu kajadian aing kudu tetep kudu terus upaya sangkan racun ramuan kibuyut ireng bisa diinum ku si Rawing aing ulah nepikeun kagagal kalah kumaha oge carana eta racun kudu kainum ku si Rawing sabab mun nepikeun kagagal upaya aing mangka nyawa aing jeung nyawa Kang Jana bakal ngalayang wayahna Rawing jalan kehidupan anjeun moal lila dibakal kasan Rawing Sukesi musirkeun deui perhatianana kalebah tempat kajadian si Rawing ngajanteng nangtung bari merhatikeun linglung poksai pendekar Gurun Gobi anu harita sengkat nangtung terus nyabut pedangna neuteup ka si Rawing bari sumengirnahan ka nyeri dadana karasa panas lir anu direrab ku seuneu dihantem ku teungeulan leungeun katuhna si Rawing apanan ari geus bisa hudang bangun di kawas kitu mah apanan pasina oge arek diteruskeun deui tarungna meureunanya apanan ari kuring mah kari kumaha ceuk kolinglung rek diteruskeun atawa moalna mah sok we rek diteruskeun sok atuh moal wae teu naon apanan kitu tah kok hayah kamu olah memang hebat Rawing hebat Rawing ha we halus akui ha emosi lah kamu orang ternyata luar biasa Rawing we tidak akan teruskan pertarungan ini Rawing we akui secara jujur ha we terima kasih we terima kalah Rawing ilmu silat Gopipa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu silat kamu olah Rawing hayah Sisi ha kamu bisa memaafkan saya ha tidak usah dilanjutkan ini Rawing pertarungan ini milik kamu ha kamu yang unggul ha apanan ari geus kitu nyarita nama kuring ge moal rek kapapanjangan kolinglung hartina di antara urang teh apanan geus eueuh di masalah naon-naon ayeuna mah atuh Sukesi ge moal make jeung terus dibawa apanan ku didinya teh nya lain kitu kolinglung hayah watu Rawing watu bisa ha we ngerti we sadar kamu orang memang bukan tandingan we ha hayah we sekarang mau pamit saja Rawing ya walang kali lain waktu kita bisa ketemu lagi ya we sekarang pamit ya we sekarang pergi Rawing hayah cureba culung linglung poksai pendekar Gurun Gobi jerimna ngacorebat tinggalkeun eta patempatan
Sukesi gancang harita nyamperkeun ka si Rawing. Sangeusna deukeut Sukesi terus nyarita. Kang Rawing memang hebat, Kang. Eta pendekar gurun gobi teh tiasa diungkulan geuningan. Abdi kaina mah tos salempang ingis Kang Rawing anu kasoran eleh jajaten, Kang. Aya-aya bae gangguan teh nya, Kang. Dasar abdi anu sisit kadal. Anu satadina rek diubaran ku Kang Rawing teh. Bet kalakah aya gangguan anu saperti kitu geuningannya, Kang. Tapi da Kang Rawing ge moal jari janji panginten. Tetep bakal nulungan abdi anu keur karacunan. Sakumaha anu tadi diobrolkeun teh ya Kang Rawing. Apanan ari Kang ngaranan janji mah memang kudu dicumponan atuh Sukesi. Apanan akang oge moal nepikeun ka jalir tina janji. Sukesi memang tetep kudu ditulungan ku akang. Apanan eta mah tadi geus di jero imah oge ku akang geus dicaritakeun ka Sukesi apanan. Ya nuhun we atuh Kang. Upami kitu mah Kang Rawing bade leres-leres ngubaran abdi. Pilih we wuri-wuri aya kajadian ributan seperti kieu Kang Rawing jantan hilap teu cios. Mohon da abdi bade kasaha deui nadapi tulung ari sanes ka Kang Rawing mah Kang. Apanan ceuk akang oge memang sakuduna ku akang ditulunganana Sukesi. Tuh aya si Emak Uwi jeung Risnanti geus datang balik bani ti pancuran geuningan. Apanan ayeuna Sukesi ku akang bisa diwanohkeun heula ka si Emak jeung ka Risnanti apanan. Sanajan karap hate mah hayang geura laksana karap jeung pamaksudanana, tapi Sukesi memang kudu sabar jeung ngarti kana kaayaan. Pikeun ngahontal karap jeung pamaksudanana memang ngabutuhkeun waktu jeung katenangan. Ku si Rawing harita Sukesi diwanohkeun ka Mak Uwi anu boga warung jeung ka Risnanti. Geus kitu mah tiluanana terus arasup ka jero imah, malah warung ge ku Mak Uwi harita ditutup da puguh wanci geus nyada kaburit. Wanci beurang bari kasilih ku wanci peuting. Urang tinggalkeun heula kaayaan si Rawing anu dijadikeun sasaran reka perdaya Sukesi mangsa ngalaksanakeun parentah kibut ireng pikeun ngaracun si Rawing. Caturkeun harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulu anu keur lumampah reka Kampung Mekarwangi lantaran kapeutingan di jalan waktu ngambah ka salah sahiji lembur. Harita si Jari Sakti ngajakan si Banteng Wulung nepungan ka pupuh eta lembur. Kangaranan neangan imah pupuh lembur tangtu we ku nanyakeun ka salah saurang warga eta lembur ge langsung dituduhkeun. Pupuh eta lembur kawilang lalaki anu geus kolot tapi masih keneh cangker jeung ngeusi pangawakanana nanakeun lain jalma sambarangan. Eta pupuh lembur teh katelah Ki Kardias. Ngan ari pamajikanna mah sanajan geus aya umuran tapi masih keneh can kolot-kolot teuing. Pikeun warga eta lembur mah nyarebutna teh Mi Iyas. Kabeneran eta imah teh lain imah panggung tapi imah anu kawilang panggedena di eta lembur mah. Hanu matak si Banteng Wulung ge harita bisa asup ka jero imah. Sanggeusna masing-masing pada silih wanohkeun diri harita opatana terus paguneman. Pikeun warga pangeus si eta lembur mah geus pada apa. Ki Kardias salaku pupuh lembur teh mun dina cumarita sorana beda ti anu sejen. Meded irungna siga anu mapeg aya anu ngahalangan. Eta kayaan teh memang geus kitu ti keur ngorana keneh oge. Ki Kardias anu harita keur cumarita gatur keduhud kasarira ade duaan. Adu paratos supig dina waktos ayeuna. Anu tetela ade teh pupuh lebur dusun Padebo Gede Gajah. Sabali heunaan ceregan caira
serigu pikula teh si Jari Sakti sareng si Rawing. Aduh teu boleh berakan kejahatan di alam dunia gitu. Nah, saya teh masih gede wargi ka si Rawing teh gitu. Kikar dia cumanya kasih Jari Sakti nu ditanya teruskan jawab. Memang kaitang wargi eta ka Rawing teh ki. Ngeunaan merangan tindak laku kejahatan mah memang tos janten pancen sareng kewajiban sahabat. Margi memang sakedahna ajen pangarti ilmu silat teh digunakeun kanggo tulung tinulungan ka pihak anu lemah ki. Anu sok janten korban tindak laku anu samena-mena ti jalma anu ngagunakeun elmuna dina tindak kejahatan ki. Wah. Bener ngetang anu dicingkratan ku Kang Jangri teh kinginyas. Ngenteu sangentik janggo ngejeng jangwara nganu sanglah gunakeun mangartina. Ngeukeur tandasa ka sangsama kitu kingnyas. Pang-pangdama kanu henteu bing salawanan. Ngenya jeung lemang anu lemah itu. Anu mantra ganteng ngosok amakan ngejeng gemesan we lamun ngaya janggo atawa jangwara nganu lakukeun nina kejahatan teh. Mudu di nina kanu ngitung-ngatut mah. Henteu bingsa di ngantepkeun. Kunion si ngembi ngalaka seungringingan ai si ngembi. Punten mi masanes jeung serikeun Aden Anteng. Mung eta we mi mah antara saya Den Anteng sareng salaki embi bat kaungan ciri anu kaetang benten tilu sanes gitu. Ari Den Anteng sok rajeun henteu kaharti eta mohon teu kaharti sawareh kumbi teh. Ari ieu salaki emak mah sok rajeun capek ku ngupikeun teh lantaran meded mapeg dina lebet pangambungna duka lebetan jublag duga kalebetan halang anak hayam. Aduh kaya naon eta dina lebet pangambungna pulanceuk teh Aden. Hampura abdi mah ngomongkeun anu sabenerna ieu mah eta Kang Dias. Jatuh dadawan berbagi kekayaan anu sabenerna gitu. Jana ieu ge lain kahayang. Kula ngomong seperti kieu teh. Jantan sapatos kieu Aden ulah kira-kira ngapunten jadelnya. Alah bade kumaha deui da parantos kieu kaayanana. Tatos kesek kanggo kanu kabanduganana gitu Aden. Wah, henteu neon-neon King Iyas. Nu penting mah kangarti we ngomonganana. Surua nganteng oge lamunan ngomong teh memang non teh ngawas ngieu, kadang-kadang jeung lemah teh nganu dingajakeun ngobrol teh ngosok hulengan bari ngerung siga ngalu ngeteu ngatring gitu. Padahal nganteng mah ngasa bener we. Nu mantrak nya Kang Jangri nganu geus ngapal ngejeng ngatrima. Bumbuhan we ling labang-bang rengan ngejeng anteng. Bener henteu Kang Jangri? Nya bener gitu teh. Lain 1 tahun 2 tahun lapan anteng ngejeng akang teh. Malah akang anu geus babarengan oge sok aya we kalah rajin ngahuleng mun anteng ngaluarkeun kecap anu anyar. Ya henteu dimasalahkeun eta mah bi sumuhun da anu namina jalmi mah henteu aya anu sampurna mi. Memang leres henteu kedah dimasalahkeun hal eta mah Aden. Anu nuju janten masalah mah ieu ngeunaan kayaan pun anak Aden. Mi teh gaduh anak awewe. Nalah Nyi Umi ari pun anak teh nyata kaetang wanoja anu upami dina kembang mah kaetang kembang anu nami mangkak ligar Aden. Punten sanes ngagulkeun anak sorangan gitu Adennya. Pun anak teh kaetang wanoja anu panggelisna di lemur teh Aden. Kenging disebatkeun bentangna lah. Namun nya kitu teh aya nama keluarga embi teh nuju mayunan masalah ya teh Aden. Si Jari Sakti kerung bari neuteup ka Embi Iyas. Kajurung kurasa penasaran terus cerita deui.
maksud mite masalah nu disaurkeun ku mite aya hubungan sareng Nyi Umi kitu maksud mite coba jelaskeun ngeunaan eta masalah teh Mbi. Si Banteng Wulung milu nyambungan kana caritaan si Jari Sakti. Nganya bener coba ceritakeun we ngaya nama ku si Ngembi. Ngaya mangsalah neon sang benerna. Henteu mudu ngasa-ngasa Ngembi. Aranan mangsalah mah memang henteu bingsa di pinggiran ku sorangan gitu. Mudu di ngobolkeun kanu sengjen. Maling henteu jadi bisa nukeran mikiran gitu. Mungkin nama sang tiap mangsalah masih nangge bakal ngaya janglan keluarna. Gitu cek anteng mah. Bener enteng ngias. Bener gitu deh dateng. Terus lagi bahasa late kawilag berat oge. Ari bargi pun anak teh dipikapalai ku Juragan Ubing. Kaitag saudara saudagar kaya gitu ade. Pagbegarna we di lembur bah. Pun anak dilabar bade dijantelkeun garwa anu kagedep. Memang bakal diserageun. Tapi pun anak nolak datos kagungan bebereuh anu pikat cinta ku pun anak gitu aden. Dabung Juragan Ubing keukeuh. Paksa bae jasa nolak gitu aden. Wah, ngatung eta mah sarua we ngejeng ngarek paksakeun ka ngayang atuh kingias. Henteu bener eta mah. Jeung lembang anu aranan Juragan Ubing teh kingias. Genglok eta jeung lemah teh make jeung ngarek ngiwin ka Nyi Umi. Ngalang upah bade henteu suka. Pikeun jadi pamajikan nganu kanggeunep ngalang upah. Urang ajar pisan eta mah Ki Umi. Kurunya ka Nyi Umi we kingias. Ngatu ngari mudu terima bari ngejeng kapaksa mah. Yang mangeunah atuh ka Nyi Umi na oge. Ngasok we pinggir ku Kang Jangri. Memang bener teh. Karunya ka Nyi Umi na anu tangtuna oge bakal jadi kasiksa batina. Kunaon atuh teu dijelaskeun ka eta Juragan Ubing ngeunaan kayaan Nyi Umi anu memang tos kagungan bebeureuh anu pikat cinta. Ulah sepeda saudagar kaya biasa sawenang-wenang dina ngalakukeun tindakanana. Kedah nama dijelaskeun atuh ku Umi. Ari Aden. Ku Umi sareng pun lanceuk oge tos sababaraha kali dijelaskeun ngeunaan sikep pun anak anu henteu tiasa nampi kana pamaksanan eta Juragan Ubing Aden. Namun nya kitu tetep henteu nampi kana katerangan ti Umi sareng pun lanceuk. Keukeuh pun anak teh kedah nampi. Kedah karasa dipihukum ku Juragan Ubing. Dugikeun ka tadi siang mah ngancam sagarupi Aden. Kunaon kitu atuh Juragan Ubing teh nya? Bet kalah ka kemaksa geuningan. Nah kumaha kitu ngancamna eta Juragan Ubing teh Mbi? Bener ngumang eta ngancamanana si Juragan Kolopok teh Mbi? Untung hideung eta jeung lemah teh. Untuk bunga kangera si Kolopok teh. Ditong laku jingnisna ngejung anu jadi ngolotna. Ngalah ka make jeung ancaman ngalangu Pak si Kolopok teh. Ieu mah bener-bener ngelo eta jelema teh Ngembi. Ancaman ngumaha cenah eta Ngembi ngasuk jeung jelaskeun. Sumuhun ngancamna teh dinten enjing bakal ka dieu deui disarangan ku dua urang jago minangka pangawasa tiana kitu Aden. Malihan eta jago pangawalna teh salah saurang di antarana kantos patalak tarung sareng pun lanceuk. Namun nya kitu pun lanceuk anu kasoran eleh jajaten. Kitu nanti margi jago ngora anu memang ilmu silatna kaetang hebat Aden. Wah. Ngantu mudu sieunan ku ngeta janggo sing Juragan Ubing Ngembi. Terus ngitukan datangan ke dia teh ngarek naon mamaksudanana ngeta si Juragan Kolopok teh. Jadi mana saran ka ngantengna oge ye teh Ngembi? Ngeta ngancamna teh dina dinten enjing mah bade nyana pun anak secara paksa saurang teh kitu Aden. Upami Mbi sareng pun lanceuk teu masikeun pun anak. Mangka dua jago pangawasa tiana Juragan Ubing teh anu bakal ngalakukeun tindakan. Ulah kaduhung cenah mun Mbi kitu deui pun lanceuk gitu Aden.
lamun dugikeun ka ditandasa cenah kitu ngancamna teh. Ku eta 2 urang jago pangawalna juragan ubing Aden. Nu mawi embi sareng Pulansek teh nuju baluang ya teh dirungrum ku kabingung. Bade dilawan da sanes lawan-lawaneun atuh Aden. Margi ilmu silat memang langkung punjul tibatan Pulancek. Eta 2 urang jago pangawasat ya juragan ubing teh. Kitu tah Aden. Sangam abdi mah eta tindakan juragan ubing sareng pangawal satyana kaitang sawenang-wenang. Kapupuh ieu lembur tos wani ngancaman seperti kitu. Komomun ka warga biasa. Terus terang abdi henteu panuju ku sikep oge tindakanna juragan ubing sareng pangawal nami. Upami teh mah laras dinten enjing bakal ngabuktikeun ancaman seperti kitu teu abdi mah. Wah. Henteu naon Kang Jangri nya henteu panuju. Lain henteu manuju deui ieu mah Kang Jangri. Napina henteu bingsa dingantepkeun eta jeung lembang anu ngitung-ngatut mah. Mukeunna mah ngemi jeung Kingias terus Cingumpi henteu mudu nyalempang lah. Nganteng jeung Kang Jangri bakal bantuan sing hareupan eta si juragan ubing si kolpok teh tah jeung pangawalna. Jeung lemah jelembang anu kolpok kawas kitu mah mudu dinindak henteu bisa dingantepkeun. Jadi urang mudu bantu ka Singemi jeung ka Singias ya mah Kang Jangri. Memang bener teh urang kudu ngabantu. Urang kudu bisa nyadarkeun juragan ubing anu boga angkeuhan jadi jalma anu juga loba pakaya. Parupa wae. Abang loba pakayanya. Boga sikap jeung pamodegan. Satiap karek jeung kahayang kudu bisa laksana. Mun aya anu ngabantah bakal terus ditindas, ditandasa. Sakumaha anu disaurkeun ku Dul abdi anteng saira duaan kitu deui Nyi Umi mah Umi henteu kedah salampang lah. Upami laras juragan ubing sareng 2 urang pangawalna dinten enjing bakal aya sumping pikir ngabuktikeun ancamanana abdi sareng anteng anu bakal mayunana nami. Janten saira Aden 2 ante bade ngabantos ka keluarga emi enjing teh Aden. Duh. Hatur nuhun atuh pami kitu mah Aden. Nanging Aden kedah sing atos-atos Aden. Margi eta 2 urang jago pangawalna juragan ubing teh. Kaitang sanes jago anu samarangan Aden. Marihan sikep sareng tindakanna oge. Kaitang kejem telenges Aden. Mi teh henteu miharep upami dugikeun ka saira Aden 2an janten korban kekejaman eta 2 urang pangawalna juragan ubing Aden. Wah. Ngentong nyerita ngawas ngitu ngatu ngemi. Hanteng ngejeng Kang Jangri mah moal mangke ngejeng seunan. Nying harepang jelembang anu ngawas ngitu ngatut mah. Mukuna mah Kang Jangri ngejeng hanteng mah wangni Kang Rena beneran, seunan Kang Rena salahan ngemi. Jadi aradan ngaya di pihak nganu bener mah moal make ngudu seunan ku sang saha gitu. Lamunan ngisukan bangihan pantingkeun ku ganteng mah sok tingalikeun ku ngembi pantingkeun ku ganteng mah moal ngasa-ngasa mudu dinindak jelema ngitung ngatut mah urang ngajar jadi benci ganteng mah benci anu ngitung ngatut teh bener teu Kang Jangri lain sengri kitu. Ya mun memang geus aya mun teh geus aya pilihan anu sajen mah ya kapaksa urang memang kudu ngalayanan 2 pangawalna juragan ubing teh. Ngasugan we juragan ubing bisa diajakan ngobrol, bisa sadar sarta ngarti kangaranan rasa kasuka mah henteu bisa dipaksa. Jadi mun Nyi Umin salah ku jenisna geus nolaknya eta mah hak pribadina pikeun nolak. Sanes kitu Ki subuh dalas Aden. Dalah sok salawas kula geus sabi we teu siasa. Don teh baksageun gitu terbiasa baksageun. Sareng terbiasa gahalangan karena kacita sareng kasukana pun anak gitu Gaden. Anu dipika cita ku jajaka anu janten beubeureuhna
Aduh dipika sukaku pun anak gitu. Labuk sakuba alu disaurkeun ku pun bojo sera Aden dua ante kedah hati-hati Aden. Bargi juragan ubing bat tiasa ngalakukeun sagarupi cara gitu Aden. Demi ka hotel Pak Sudadana gitu Aden. Kitu Aden. Nu mah bisa ngamabli ge mudah-mudahan we dinten enjing eta juragan ubing. Sareng dua urang pangawal teh tiasa sadar sareng ngartos kitu Ki. Upami teh mah enjing ku abdi di pasian pengertian. Namun upami kekeh bade wae maksakeun kahayang namanya nya kapaksa we abdi sareng anting oge moal tiasa ngantep Ki. Upami dugikeun ka ngalakukeun tindakan anu ngahabayakeun kana kaselamatan embi sakulawargi kitu. Duh hatur nuhun Aden emi teh janten rada tenang ayeuna mah. Sumuhun tos kitu we dikersakeunana. Mi sarang pun lanceuk anu nuju bingung teh bet ditepangkeun sareng Saira Aden duaan. Mudah-mudahan we atuh dinten enjing mah eta juragan ubing teh tiasa dicarosan ku Aden. Anu akhirna tiasa sadar sareng ngartos kana sikap sareng pamadaganana anu lepat. Sumuhun da upami tiasa di badantenkeun mah bakal aman malugikeun ka aya kaributan panginten Adennya. Sanes kitu den ante. Wah, ngecek ganteng mah jeung lemah ngawas ngitu mah. Mualan bingsa di ngajakan Bang Dami ngemi. Sing juragan ngubing anu kolopok ngawas kitu mah mudu di wangrah, kuding wangrah ngeta mah. Lamun henteu di wangrah mah bakal terus we ngitu ninakan ngejeng ngalakuanna teh, engceung rongbang-rongbah gitu. Lakukeun dingakan nganu saweunang-weunang. Masa ngeunah ngolangan we singeunna teh henteu mingirkeun geus sangsarakeun jeung lemang anu sengjen bener henteu kingias baik bagitu ada tabeata eta jalma teh Aden luhur pisan ka Saira duaan dina dinten enjing tiasa gabatos payuna juragan ubing anu bakal maksakeun kahayangan gitu Aden. Saupamila dugikeun ka aya kaributan mudah-mudahan we Aden dua Aden tiasa gugulan kayaan dinten enjing gitu Aden. Halah ieu gobog beuki ripuh Ki Aden punten. Sawias Ki. Mbi Ilyas milu nyambungan kana caritaan anu jadi salakina. Tah laras kitu Aden, mudah-mudahan we Aden duaan teh tiasa ngungkulan dua urang jago pangawal juragan ubing. Pang nama sumuhun da juragan ubing mah mung sakadar anu masihan parentah sareng anu muruhanana dina hal elta dina hal ilmu silat mah teu tiasaeun kitu Aden. Teu tiasaeun jurus cangkelong acan. Da anu digugulung saukudunya sareng istri we di dinten ka dinten teh Aden. Da garwana anu limaan teh apa seueurna mah nya kitu teh ya kitu Aden. Sasaat teu benten ti digaleus secara paksa. Da upami barontak teu nyaluyuan bakal ditandasa kulawarga si wanoja anu pika palain kitu Aden. Nu jadi incaran teh ya wanoja anu gareulis we tur marasi keneh parawan Aden. Wah, ngeta mah genglong ngecek kanting oge ngemi. Sigana teh sing juragan ngubing ngolopok mata ngayang boga majikan teh leuwih ti 10 urang. Aduh maingan nganteng henteu Kang Banggean ngayang boga mamajikan kawan loja anu ngeulis teh da dimbiakeun ku si juragan kolobog tah si tulang kehed teh si jangkar kehed mokona mah non teh ngemi ngejeng kingias malah Bandungan we ngisukanya untung loba kahariwang kemelang tapi da kumaha nama da waktosna seep si anteng rupina sakitu lah para cakra wargi waktosna parantos tanya kapan deui cageura teh nya pidangan dongeng Sunadora-dori kanggo dinten ieu urang cekapkeun heula mung dugi ka dieu. Hatur nuhun tina sagarupi perhatosanana nada siapunten anu kasuhun tina kakirangan sareng kalapatanana. Mudah-mudahan dina dinten enjing urang tiasa ditepangkeun deui. Simkuring permios sastesono pamitan sanes bosenan margi kauger ka waktos kamaku ku waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keber Bray.